Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertos nu tadi ku abdi dijanjikeun aya part selanjutnya ieu teh. Terkait unit anu 2 lantai ieu teh tipe nate di 54 per sabaraha itu Pak Rizky? Per 80. Per 80 meter persegi. Ieu teh engge ge aya nu salantaina aya di review tapi ieu teh pertama mah ieu heula panginten. Ieu konsep tampak muka ge ieu teh. Kangge jendela bukaan luhurnya kacana rarageung. Ieu Kang Ani tampak muka itu sabaraha Kang Ani? Itu sekitar 8 meteran aya kan. 8 meterannya gedukar pot hiji terus aya taman ieu teh nya. Mohon. Duka aya tamanan duka mual gitu. Mohon. Biasa ditinggal gitu ya teh. Biasa. Biasanya. Ah itu kanopi teh tos sareng lumina sanes teh. Sanes. Oh, benten. Genten. Penambihan nih mah. Penambihan. Aya ieu tiasa di custom lebet ge pada nya. Secara sama standar. Oh iya itu standar. Mohon kemarin ieu mah pembelianna cash. Oke. Janten hayang dirobih. Mohon hayang dirobih sakedik kitu nya. Tampak payuna teh gitu nya. Tampak payun mah tetep. Nu lebetna unggul pangintennya. Lebetna mohon. Spesifikasi ruangan lebetna. Standarna ieu spesifikasi model unit kieu teh sabaraha kamar tah? 3 kamar. Standarna mah 2 kamar mandi gitu nya. 2 kamar mandi. Ai pasat payun memang tos dipasihan ieu nya. Mohon, payun kieu. Tah ieu teh keramik batu alam atau napi naon ieu teh? Keramik. Sanes granitnya. Sanes. Ayo nong cobi orang tinggal atuh Ci. Mangga hayu. Urang kalebet Kang rada ekstrim ieu teh. nya teh sawi sok we Kang Andi di payun. Ayo. Pak, mangga Pak, hayu Pak. Ieu abdi penasaran ieu teh. Lebetna nya Kang nya. Sanes lebetna ieu kasep. Oh, Tah ieu. Allahu Akbar. Ieu terus dipasihan ieu. Terus naon namina teh? Kang Andi naon ieu teh? Keramik. Keramik naon Kang? Ini mah tanda tali air sanes. Nya. Sanes Kang tali air mah biasana ku kahandap. Anu kagirong biasana ieu mah. Ieu engke ka payunna ge ngetang apa Rizky kieu mah nya? Oh itu. Mohon. Ieu tangga kanggo naik ka dieu. Aya teh anu dino foto foto menuju standarna. Standarna ayanya foto standarna nya ke di Video nang ke dihandap lah. mohon ke di aya di video sebelumna bilih penasaran gitu standarna unit ieu kumaha aya ke ditampilkeun gitu nya. Tah ieu payuna lantaina kita ku granitnya ieu teh. Saya sakedik lantai payuna. Sakedik lantai payuna. Partisi jendela ge terus ku aluminium. Ieu pintu ge terus ngangge bahan kayu gitu. Panel kayu sadayana murni gitu. Tah ieu ruang tamuna terus aya ieu kamar utama ieu teh. Mohon. Tapi dikunci, da kamar mah kitu keneh. Aya harta karunan. Mohon, ieu jamana terus dipasihan shower, klosetna ge terus duduk. Memang kieu tampilan standarna. Kieu nya. Pipoek ieu teh. Eta lampu Biasa hurung intinya. oh Teu acan hurung. acan iya. Terus aya kloset duduk, terus dipasihan shower. Ieu kapengker teh naon ieu Pak Rizky? Nah kapengker teh standarna mah taman. Taman, bartender gitu. Itu taman, standarna gitu, taman. Ayo kalangkungan kapengkerna sanes. Mohon. Sanes kalangkungan memang standarna sakieu. Oh, standar mah sakieu nya. Mohon. Masih aya luas tanah teh genep ka 4. Genep ka 4 di pengkerna teh. Di pengkerna teh. Taman. Tapi kangge dapur mah memang kieu tertutupnya. Privacy gitu nya dilebet kieu. Oh, di pantauan. Iya dak dapur. Mohon. Standarnya memang kieu deui nya. Standarna mah teu ieu mah mohon hayang dapurna di dinya. Oh, di custom gitu nya. Tadinya naon Kang? Dieu mah naon itu nya? Biasa sanes toilet sanes. Ruangan ieu tiasa dimanfaatkeun kangge gudang, ieu mah jiga nama gitu. Eta mah kahoyong Kahoyong customerna. Pemi roster? Kahoyong customerna nya. Keun udah standarna mah aya. Ieu tiasa kaluhur. Sok paris kitu payun. Ani ti payun. Ieu teh tos ngagaduhan railing kan. Railing tos dipasihan nya. Railing tos lebet kana harga jual ieu teh. Iya, lantai atasna. Wah, yang 3 lantai gini Kang. Aya tangga deui. Mohon deui mah kan di custom. Nah, ieu kamarna 2. Standar kieu memang. Mohon standar. Ieu standar. Da ieu dina kamar ge standar teh memang tos ngagaduhan. Jandelana nu rada ageng itu jendela bukaanana hiji nu matina 3. Ieu tiasa ninggal piu ka halaman payun ieu teh nya.
sareng itu ge. Tuh, itu Jatinangor tuh. View pemandangan kota ge katinggal ti dieu teh. Apartemen Jatinangor. Mohon. Tuh itu Mohon asa pas sedek-sedek kieu ieu teh. masjid itu Masjid Al-Jabar. Masjid Al-Jabar. Ah iya ketinggal. Katinggal ti dieu mah tuh. Masjid Al-Jabar atas apartemen di Jatinangor. Ya pokoknya mah piuna raoseun lah gitu. Di dieu mah katinggal sadayana ieu kamar pertamana. Kamar katilu meureun nya. Kadua ieu teh. Kedua katilu. Ieu nu katilu. Sami wae space area sareng kamar nu kadua. Sami. Jendela lagi sami sareng nu tadi. Dan memang kelebihanana hiji kamar ieu teh biasa ninggal view ka khususna wilayah Jatinangor. Dimulai apartemen. Toiletnya. Ya, kesana. Ieu toiletna Sami shower. kalau saya dudukna tos aya gitu nya di pasien keramik setengah ieu teh ventilasi udara tos aya itu pilih anu bocorna rekel kaluhur ge tiasa. Nah, ka dieu naon ruang keluarga, Pak? Ieu mah lebet ka di custom atau na pintu ieu? Ya mah custom. Custom. Kaluhur ge custom deui nya. Kaluhur custom. Mohon tos panginten sakieu standar namanya. Mohon. Ayeuna mah Standar nama ya teh balkon. oh iya kan ya balkonnya. Mohon ya balkon standarna. View-na kan itu gunung tuh. Oh enggak. Ka gunung. Iya. Mountain view teh iya tuh. Bukitnya ieu teh nya. Mountain view na teh ti dieu. Jantan ieu mah istilahna mah kangge gambaran gitu nya ka ibu, ka bapak anu tinggal video ieu mah gambaran. Tapi pilih penasaran gitu dong HP ke lokasi. Oh. Da panginten unit nu 2 lantai ge tiasa aya nu direview nya tipe standarna Pariski nya. Aya nya. Ieu kumaha bade diteraskeun ka handap atawa napi kumaha? Pami bade closing ke dakapiu. Iya tukang kamera dipayun di dieu. Tah. Janten ka ibu bapak teteh akang nu ninggal video ieu, ka ibu ka bapak teteh akang nu ninggal video ieu, bilih hoyong unit nu 2 lantai ge aya ieu teh luasan tanahna teh di tipe 54 per 80 meter persegi. Kalau resan unit dia ge seueur keneh di sini. Aya mohon. Seueur keneh malah anu didamel itu ready stock di handapnya. Mohon kang ora di stok ya. Nah, naon istilahna teh mah mau bilih aya nu terkendala BI checking saran ti abdi dongkap ka dieu ka lokasi ka Jatinangor Mountain View Resident. Insyaallah ke tepang sareng Pariski di handle Pariski gitu. Pangawasna ieu mah anu 2 lantai teh seki kisaranana di Kisaranna teh di 600-an. Di 600 jutaan terus ngagaduhan bumi terus sapertos kieu gitu nya. Skemana bade cicil developer ge biasa ieu teh gitu nya. DP-na cekap di 30%. Oke, terkait cicilan mah dongkapnya kalau masih Leres. antur ngobrolnya. Leres. Aya part selanjutnya nuku abdi bade direview salantai panginten itu banyak. Salantai. Salantai. Aya nu part berikutnya ku abdi bade direview nu salantai enak ditutup heula ku abdi teu kedah nami lah datos aruninga ieu gitu nya. Ditutup heula ayeuna hatur nuhun ka ibu bapak anu setia di channel Rumah Idaman Sultan sareng channel Properti Kang Danu. Kang Danu pamit, Pak Rizky pamit, Pak Ani ge pamit ku abdi dikumkeun we assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.